Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murangkalih, patepang deui sareng Butina di pengajaran Bahasa Sunda, pengajaran 5 Bangsa Indonesia. Kumaha damang sadayana? Sateu acan urang kawitan pelajarana, urang berdoa heula nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, pengajaran 5 Bangsa Indonesia tujuan pembelajaranna nyaeta hiji ngajelaskeun ngeunaan kawih, 2 ngajelaskeun harti babasan, nu katilu nerangkeun istilah geografi. Bagian kahiji aya di halaman 60 nya hideuk tiasa ngabuka buku Pangrumat Basa Sunda halaman 60. Bagian B panyungsi basa perkara kawih. Ari kawih teh mangrupa rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh. Kagiatan ngalagukeun kawih disebutna ngawih. Tah ayeuna aya kawih anu judulna Cinta Nusa di halaman 58 nu basa itu tos dipelajari ku hidepnya. Tah kawih Cinta Nusa teh diwangun ku 2 gundukan atau pada atau paragraf. Masing-masing gundukan diwangun ku 8 jajar. Atanapi pada lisan, atanapi baris. Rumpaka kawih Cinta Nusa nu kahiji aya Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi 13 I. Nu kadua Alam Endah Hejo Lemblok Sugih Mukti 12 I. Nu katilu Subur Tutuwuhan Beunghar Pepelakan 12 A. Nu kaopat Daun Hejo Ngemploh Karaharjan Lemah Cai 13 I. Nu kalima Kakayon Tumuwuh Subur Pajangkung Jangkung 13 U. Nu kagenep Petetan Ngawujud Sirung Pagulung-gulung 13 U. Nu katujuh Piraku Rek Rela Piraku Rek Tega 12 A. Nu kadalapan Alam anu ngemploh hejo pinarengan ngarang-rangan teu kariksa 18 A. Ayeuna urang titenan sora kecap anu sarua atau Purwakanti anu gelar dina kecap-kecap anu misah jajaran. Tah, Purwakanti teh tadinya bahasa Indonesiana kesamaan atau kedekatan suara dari antar kata-kata yang ada. Baris kahiji aya sora tungtungna Jinawi I. Baris kadua Mukti I oge. Baris kaopat Cai I oge. Ayeuna baris kalima aya Jangkung ungnya sora akhirna. Baris kagenep aya Gulung sora akhirna ung oge. Aya baris katujuh Tega sora tungtungna A. Baris kadalapan Kariksa sora tungtungna ge A. Tina gambaran kawih tadi ku urang kapanggih kecap-kecap dina tungtung jajaran lolobana Murwakanti. Tina 8 jajaran kabehanana Murwakanti. Aya Purwakanti I, Purwakanti U, jeung Purwakanti A. Ayeuna urang ka halaman 61. Aya bagian 2 babasan. Babasan nyaeta gundukan kecap anu ngandung harti kiasan atawa harti teu langsung. Contona Gemah Ripah Loh Jinawi
sama dengan gegek cacah jiwana sarta raharja. Contoh kalimahna Indonesia gemah ripah loh jinawi. Atanapi Indonesia gegek cacah jiwana sarta raharja. Contoh nu kadua hejo lembok nyaeta subur tur loba rejeki. Kalimahna tiasa kieu. Alam endah hejo lemblok sugih mukti. Atanapi alam endah subur tur loba rejeki sugih mukti. Tah di halaman 61 aya oge contoh nu katilu sugih mukti. Hartina beunghar tur hirup senang. Nu kaopat hejo ngemploh. Artina gomplok tur seger. Nu kalima aya alas bandawasa. Hartina leuweung gede. Nu kagenep aya bagja kamayangan. Hartina bagja gede. Ayeuna nu bagian katilu aya istilah geografi. Mangga hideuk tiasa ngabuka halaman 62. Geografi teh artina nyaeta ulikan ngeunaan bumi sareng sadaya anu aya dina isina nya atau aya di dinya. Nah, contoh kecap geografi. Kahiji gunung nyaeta tanah anu munjukul kacida luhurna saluhureun pasir. Biasana luhurna teh leuwih ti 600 meter. Padataran nyaeta tanah datar, tanah rata atawa tanah lempar. Alun-alun nyaeta tanah lapang hareupeun kecamatan atawa kabupaten. Babakan lembur anyar. Babantar bagian walungan anu leah tur deet. Jungkrang nyaeta legok nu jero serta sisi-sisina gurawes. Kebon tanah darat nu dipelakan rupa-rupa pepelakan. Lamping bagian gunung atau pasir antara puncak jeung tutugan. Leuwi bagian walungan anu jero. Muara tungtung walungan di hilir. Pasir gunung leutik sarta handap. Talaga situ alam nu jadi ku maneh. Tah sakitunya materi dinten ayeuna. Mangga pami aya patarosan tiasa langsung naroskeun ka butina. Waprinya ayeuna pancen kanggo hidup aya di halaman 62. Jieun kalimah make istilah geografi. Hiji dugikeun ka 10 nya. Hatur nuhun murang kalih nu sadayana. Nu atos ngaregepkeun video pembelajaran bahasa Sunda ti Butina. Wassalamualaikum.